edan pisan eta si mamah penting eta mah pos belut untung we endogna eta endog soang. Pindah ke hadap rada tiis si kampek papanas isukan orang pindah we ke Arab lah. Kang Rahmat, ngaronda. Ya, di dia lah ya. Udah ngaronda dia. Ujang. Biasa Ujang keliling Ujang. Dinarin Mang Ujang di luar. Biasa kemis. Itu kopi hara di dia ya. Oh siap. Oh kebenaran Mang Ujang dia. Aduh. Ayo, Kan kopi tadi. Oh, nawarin kopi teh mana kopinya Mang Ujang? Gampang kopi mah tinggal mesen. Oh, ayo. Aduh, bari ngaso Mang Ujang nya. Sekalian rokok Mang Ujang. Ya. Aduh, rokok. Geunang Mang Ujang rokok. Kembali mah euy. Nuhun Mang Ujang nya. Rokok tinggal nyambung deh, Pak. Nuhun. Gua rokok di sore itu jam sampai jam 12 Mang Ujang. Anak manggen pisan eta teh. Kang Rahmat. Kena beja tatambal 10 tunggit hayam. Emang benar? Gua Mang Ujang dia teh ndak ponda deui teh. Kobol nu hayam tanda enggak saya tadi tilu. Gitu. Ya lo Mang Ujang kayak milu keliling saya ayo orang keliling yang yuk. Ya, hayu sok, lamun aya batu tadi mah. Supaya aman kampung urang, ayam leungit, randa komo di karo kota. Saha eta teh? Teuing kumang saha kamari teh budak teh lah. Pona eueuh lah. Aya bakila nya teh. Aya yang mawa karana. Kalian orang ngintip. Mang Ujang dik minum ayo. Ya salina nya. Jumpa nih dia. Mang Rahmat serangan bae. Bubu ge Banun terus keliling tadi ke tukang. Dia Mang Ujang ieu ngagoroan ngajaran mobil barang. Serangan bae ya putar-putar ya. Ki barang kelilingna. Ayo. Mun Mang Ujang geuna kersalin. Mana Mang Ujangna? Di jero ieu kersalin lain. Ngarokol teureun. Tadi dah ieu. Kopi ngan hiji tapi na. Rajin lah. Kalau Mang Ujang lah. Kayak kota sok. Ieu Wuhan, ieu tah Jayaan. Sok nyantai we Banun. Tah emang hanun aya baturna tah. Aya bugaya Mang Ujang Mang Rahmat ya baturna. Oh, tadi banyak keliling di Lempang di goroan saya. Tah ayeuna urang mangkat teh ngisi bareng juga. Ayo. Ya. Ini rokok aja, bisa ngebut kok. Kayu hiji, Pak. Bungkus, uang bungkus, lumayan, dan kosong. Usahakan tinggalin, aduh, ngomong paling kumaha ya. Ya, bener-bener, ayo orang gimana? Parahnya Yot, kamari budak kalah labur. Berma orang mangilu mana sih Jim segala ngalah jambu. Da urang emang ngajakan, tapi kan urang geus ngabejaan. Ari Mang Ujang adat sok mau pacul. Oke deh mah mau kasih tuh orang mangilu ah. Duh, aing dilariar kilah hirup teh. Duit teu boga, HP-nya rusak, awewe nya komo. Woi, kenaon sih mikiran kehidupan?
Gandeng Asya, rungsing aing. Ini mau udah ta. Duh, emang pengertian banget sama aing keur kieu teh. Tuh, Sep tuh. Sep, tungguan, Sep. Parah main Sep, kamari malah ninggalkeun. Dia tanya orangnya Jim cek si Adit. Ngabejaana. Waduh, ah. Kakak sakit geus yang disoak ya. Besok kamari ge maneh kalalabur. Rasope urang mah yang lelumpatan. Bisa, ayo ke pos. Ayo. Bang, baca itu bang. Bang, Tuh, geus rokonan, geus caina, pusing aing wae ah. buru ih. Sama pengertian enggak? Ya. Ya, ini tah. Nah, itu atuh, saya makan bager. Bah, 2.000. Nah, kebenaran ya barudak. Woi, barudak ada dia. Kana. Ya, Bang berikan aing es. Es taon. Es cekek. Cekek teh naon? Es cekek teh es teh jus. Oh, es teh jus. Heeh. Lik. Es gila nawa. Tahu tuh. Coba jangan di jero. Tadi mah aya da, coba di jero. Mohon Lik. Mana yang ngegame we? Biasain yang berdak. Emang badak di mana? Orang yang bermanja orang tanya budak di mana? Guys, ayo. Kela udah enggak saya. Oh, sok. Tah si Asep, ada ka mana we? Sep, ada kapos, sabar mulai es, ditaku si Epet. Yang geus ayo bareng ka kaposna. Ayo. Sebenarnya orang mulai serak. Orang bukan di pos. Beli. Mana naon baru dak? Mulai es cekek. Es cekek teh naon? Teh. Es teh jus yang dicekek plastik sa. Ngomong apa sih tadi? Ngagawe kenek kolot. Eta es Epet lain Sep. Oh, es si Epet dan. Nah, 何お前はもう死んでいる。 jalan yuk, Esna. Tah, bener pisan. Hayu urang jalan. Naonnya jailana? Kela. Si Iki aya nya. Tuh, siki tuh. Gigi ka dieu da. Gi minta uya atuh. Uyah jeung naon emangna? Ieu urang rek ngarujak. Nyokotela. A few moments later. Yuk, uyahna. Oh, Kinun. Nah, di lu asukeun uyahna. Ayo kudu. Jailan ieu mah. Siap. Nah. Sing loba. Sing loba. Umpan. Uyah akan tanji. Nah, dikocok lah. Cek. Caranya rekin ngala. Ayo, minlah. Ayo. Lalu orang mana?
Bah, itu cing ngeliat tinggal laki. Non sih nggak ganggu gue. Tong ngomeh HP wae da, chat dilihat doang oge. Duh, dada gua sakit anjing. Sabar ya banyak, di rumah pergi dah boga borok. Ngeunang ngabebek wae nyoain keur galau. Bodo amat anjing. Nah, gitu tuh Sep, emang paling pengertian maneh mah. Nuhunnya Sepnya. Siapa? Orang enggak dialanya. Oh hey. Gas minum lah enak mah. Esna meti ista tesia. Anjing esna kecil banget. Woi, kampret, barudak jarayus ya. Bah, ayo bah, udah bah. Ayo,